teh euy. Nya heueuh atuh keur bunga aing. Anjing meni serah-seri gitu. Nya loba duit euy. Nya heueuh atuh, duit loba pangabutuh geus ka ieu kacumponan. Wah, pokoknya mah jauh we kana emosieun teh. Ulah kitu ding sia teh anggar we anu ngomong teu ngeunah mah emosi sia teh. Masing sakumaha bunga ge emosi anu ngomong teu ngeunah mah. Moal, Jo. Aing keur senang ayeuna mah aya nu ngomong nanaon ge moal. Dah, kos nu nyawa si Oding. Da sia teu percaya isa. Hantu atuh da jalma hirup mah kabeh pasti aya emosi mah gehet. Atuh emosi pasti anjing anu ngomong celetuk teu ngeunah mah. Heueuh sia bisi teu percaya nya saria. Bere sakata tah, ku aing bere sakatanya. Heeh. Jang aing emosieun tah duit 100. Duit 100. Heueuh, sok ngan bere sakata aing amin bisa ngambek. Bisa ngambek. Heueuh. Hidung. Moal. Pendek. Aing geus puguh pendek. Ya ajo siana teh hayang duit. Bere aing sakata ameh aing piambekeun. Kumaha Oding? Bere aing sakata tah ameh aing ngambek. 100.000 jeung urang. Heueuh, tok bawa duit tah 100.000. Kumaha? Bere aing sakata Heeh. piambekeun ameh aing ngambek. Heeh. Cokot duit 100.000. Kumaha? Ya goblok. Ai sia. Heuh, nyieun aing piamasieun ieu cokot duit jang sia. Kumaha Oding? Ih, anjing sia. Kumaha aing kumaha ngajelaskeunna tolol-tolol teuing nu kieu tuh. Geus paneta emosi sia. Geus kumaha? Nu Oding? Kumaha? Geus pan pasti emosi kan. Sia mah. Ah. Kumaha? Ah, anjing duit aing cepet bagong. Minta uang teh buat jajan. Aduh, nyai dede pan apal sorangan teteh can dikiriman artos ti si mama. Aina. Perku pisan teh. Ih nya teu aya aslina ieu de. Yang mata teh mah. Cingkel aya nelpon. Halo? Jadi yang nya sok ka dieu we ka bumi. Heeh. Yuk. Cing lah tetek dangdan heula. Nyajong tuh. Dek. Ai tetehna ka mana? Ayo saha gitu. Abi eta kabungan teteh. Tetehna ka mana? Oh, si teteh. Aya di lebah si teteh mah. Oh, aya. Aya teh sahana ya teh? Sahana teteh? Nah, teh nyaho mang, pan aing teh adina. Hah? Nah, bedanya. Beda kumaha? Asasan teh beda ieu mah. Beda-beda aya amang kadiek naon? Dah, budak leutik mah kudu apal. Geus geuwat geurang we tetehna. Nah, hayang ka si teteh nah emang boga naon gitu di dinya. Mah boga nu kieu tah, Dek. Naon teteh aing di baraban kieu, baraban cinta. Masa ukur baraban cinta atuh teteh aing mah bermaga gedean gitu mah. Kejo rek di baraban ambetane gede. Kayak sok aya malebakeun we duit lah. Lah, geus tong loba omong, mana si tetehna geron we? Aya di jero si teteh mah ngan tadi teh talata ka urang cenah. Dek, mun aya ka Bogor teteh sana titah pamelikan seblak, baso, es, boba. Nu kari tu we pokona mah. Oh, heeh, pan ieu ge erek. Ek diajakan amang. Ih, emang beda deui tadi si teteh nalatah ka urang cenah. Kayak meulin mah kuing. Titah pamelikan kitu cenah pokona minta duitna ka si Aa cenah buru. Nah, geuning panaina ge. Ulin jeung uing teh nah, menek jajan. Lah geus buru tuh, tutup manten teuing si teteh talatah. Talata. Heeh. Bisa Nah, mau jadi ulin kitu. Di dieu we cicingna. nya teuing tanyakeun we. Sabaraha? 100 meureun tah kitu heueuh. Pulangan. Oh, ge mun aya pulangna ieu genan geus mamarahan kitu mah. Nah, geuning cengos kitu budak teh. Ih, tos lami di dieu na. Ih, atos nah, kemana geuning? Nya atuh teu wawartos, Pan bieu aya adi. tos dipayun teh. Eta nu bieu adi kan? Nya adi abi. Dia minta duit cenah nyebutna teh. Naik cenah ek amang tapi Minta duit. Jeung naon minta duit? Nah, apa nyebutna? Ditanggung seblak segala. Henteu. Dia budak leutik nu rada hideung adi kan? Heueuh adi eta. Nah, nyebutna tuh dititah ku si teteh cenah. Minta duit ka. Pan ek main kita teh nya naha. Si Ding, adi geura ding. Bung teh. Bung. Ya kerja ka aing leungit atuh. Buru ding dedetkeun asupkeun ding. Lihat. Atuh dedetkeun. Lihat. Tuh
geus geus dedet. Sama jeung si Oding. Ngan liat. Ada eta, ieu bararaseul gerakan baju. Atuh can wae baraseul mah saeutik. Atuh ih, mau aguan eta geus-geuskeun. Ah, sok ajaran geus asuptan. Mana kan ieu gerak urang kagak. Encan oding sok dedet. Ayo na kumapan kita geus asup. Encan. Kumaha? Eta bararaseul kitu. Can wae teh saeutik mah lah. Geuan eta dedet saeutik deui ding. Geus geus diasupkeun. Atuh emang teh balen mah kumaha. Sok Tuh, dedetkeun. hese. Oding. Siapa naon ke? Iya kan bener kan keren lah euy. Keran. Sugan aing keur naon dedetkeun babal teh sia nya. Aduh, iya lihat tuh. Atuh lah ditutupan ieu na kehead sia teh. Eta mah nutup sorangan beureun ku angin, Bang. Heeh Mang Doy, nah kumaha Mang Doy ieu teh tinggal ieu keran ieu teh asup-asup teh tadi kurang teh titah ngadedetkeun melihara resa si Oding. Babal teh sugan aing keur ngagejut babal teh. Nah ngagejut naon atuh? Benyuk. Sok ieu ding. Sungguh yang mana beli kerasa kieu. Paneng atuh syok tuh. Nying sal, desa geus di mana ket? Mau awewe. Saha ieu? Awewe aing atuh ding. Ngerti rahasia boga kabogoh nya. Oh, isa nanti rahasia ket. Lah, teu kudu apal tuh iraha-irahana mah. Ulin atuh nu penting main mah ulin tah. Tiga aing jeung awewe teu kabita sia ulin. Aing ge keur nongkrong teh jeung si Cungur. Oh, nah sia. Popolontongan pisan sia ket kana mau awewe. Ih, siriknya. Kabaritaeun. Mang, tos lo sampai dieu wae abi mah. Sok wae si Mang ek ngobrol bae mah. Lami, baramang jadi nak. Teh, eta sanes kabogona. Naon kabogo abi mah naik ojek tuh tadi tuh si Amang ngobrol wae udah tahu aku terurusuhan. Yuk. Udahlah sampai sini aja. Hayu atuh. Ding. Sun aing teh heueuh kabogona. Cungur Sia, Cungur heueuh ih. Tukang ojek ge ngaku-ngaku goblok kabogoh kunyuk. Motor we alus, suka aing teh heueuh. Ulin Cungur sia kunyuk tah. Aing ngomong jeung Suka heueuh sia kunyuk. Lebok motorna mogok deui anjingna kunyuk teh sia. Ngan Ajis. Duh anjing. Aing kakak san turun cenah ka kawali. Terus ngomong geus anjing. Wah, nyoba hirup bae aing. Turun deui.